Sakali deui pribados satankan manjatkeun puja ka Maha Kawasa puji kana Tuhan Robi wirehna dinten ieu pribados baris makalangan keluarga besar Bapak Irwandi kali Ibu Ratim Komala anu wali Batul Hitam nyaeta Muhammad Lutfi Al-Faraji dina dinten ieu dinten Mingon kaping 16 mudah-mudahan si bulus sahayu pun berkah selamat bulus anu di tugadu paksana oge rahayu anu lembongan anak begituna panginten pribados sabada kanca kireng-rengan sini bejang putra perkara budaya anu dipimpin ku Cep Rijal kali Cep Ali itu diasuh ku pribados anu alamatna di Kampung Garung RT Hiro RW Salapan mudah-mudahan oke pribados juga di ngapunten usahakeun anggeunna kata tangi nu caket tutupina ti kaler ti kidul ti wetan ti kulona pilih air pedamangna juga di ngapunten usahakeun anggeunna pilih pribados kedar gedur ngagandengan batur gebrang gebrung ngagandengan dana seni budaya seni khas milik urang Jawa Barat. Pada badi sagalana sadacan teh aya sambutan di Bapak Ketua RT RW Ketua Karang Taruna atanapi sesepuh lemurna oge di Bapak Kepolisianana aparat desana sejak panginten pribados tak tahu atanapi bubuka lagu-lagu buhun lagu-lagu hidup para wargi sadayana pribados panginten cireng-rengan seni bejang putra Mekar budaya juga ngahibur ieu di masyarakat Bakan Terep mudah-mudahan daya halangan daya halungan daya naon-naon lungsu langsar begitu Mekar
tetepin kucing uraka Witan nah barudak ini adalah barudak
Bapak RT 05 anu kucing kuring di Pihorama. Oke, Bapak RW 10 beserta jajaranana anu kucing para jiwa seni Sunda. Bade lenyangna, bade reakna, bade dangdutna anu kuring di Pihorama. Sim kuring nganonton pisan ka Bapak Atek anu tos pasien waktos kangge ngadugikeun ngajabarkeun kumargi saur sepuh kampung kurma mipit kedah amit ya ngalah kedah media tadi dia simkuring insyaallah pada ngajabarkeun dina acara seni Kenjang Putra Mekah Kausar Pasarli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abdar al ayat. Para wargi langgung dipayun sim kuring manjatkeun puji sinaran syukur kahajat Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah manten terus baparina mangpir anu alhamdulillah manten gaduh sasareka saurna murang kalina disunatan insyaallah panedayakeun seni penyang anu dipimpin ku Mbak Atek. Satu gituna Mbak Atek simkuring atas nami ti keluarga nganun kepisan. Hayu urang dukung seni Sunda anu aya di warga masyarakat Ujung Berung Bandung, Kabupaten Bandung, usaha deui lamun kurang jadi memulai seni Sunda anu aya di urang moal maju. Simkuring teu hilap khususna ka karang taruna anu sakia rempekna anu tersabantos karena lumangsungna ieu acara mudah-mudahan mantena di paparinan kagiatan lahir sareng batin salamet anu hibur salamet anu ngahibur mudah-mudahan ieu keluarga besar putra Mekar budaya anu di sesepuhan ku Bapak Abah Atek mudah-mudahan mantena reng-renganana sing di paparinan kagiatan lahir batin ku Allah Subhanahu wa taala. Saku kituna simkuring sekali ini atas nami di keluarga Bapak Irwan Serni Borati hapunten anu masihun mudah-mudahan di alam bargana di alam barjahna kenging pangampunan di Allah Subhanahu wa taala. Illa hadatul mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dengan si Mekar budaya sing aya dina rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nganu kepisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganu kepisan ka Bapak.
Saya ibu hajat, ibu hajat, kita hajat, ibu hatur iya lagu hajat pada parusaha pada panggung
Waluya itu wajib melestari dengan bangsa Waluya. Bila ditegil, menegil, rasanya umat terada, maka sebidang diriku mesti sejak sudah mekar budaya mana langkah lisan.
Bidadariku yang tercantik sedunia. Oh. Mana bidadari aingnya? Nekalangga, nekalangga. Salah. Tapukan. Arisian narahawana kita jauh tiba-tiba bikin boboko harapun boga haja siapa bisa wae mana teh mana saya kurang naon tubuh-tubuh bikin boboko siapa teh iya teh menurut bikin kode nah tak kudu pukul pada teh kudu ngakaul heula minimal mana bisa jadi pongan lagi gituan jangan ditanya oh minimal mana bisa jadi pongan mana jangan ditanya oh so bisa pongan bisa siap kudu jadi pongan lo oh ulah dibalikan dulu dari ke dalam gitu itu yang panggil aja mau hajat abang oh panggil sampai salaman aja belajar salaman aja ya itu waktunya korek maneh di sekolah kau hanya masuk kau lawan maneh sila kau jadi pongan kau lawan oh nyanyi mana bisa nyanyi bisa nyanyi mana oh bisa boleh sama dia kalian boleh nyanyi dia boleh nyanyi boleh video nyanyi mana nyanyi lawan mana di sana nyanyi lawan siapa sok nyanyi Salamku ada tahu pawaranya hidupku di bawahmu sayangku ada untuk barang hijau Malaiku sangat kacau walaupun di tempat ku megang erat-erat teh balon ku ada di mama ibu ajak ku nyawer mana sadisa-disa lagu gerong deui sok atawa alarate di sana alarate oh gerong sinawa gerong wah atas kaditu oh alhamdulillah
Ya apa loh? Ya apa yang mau astagfirullahaladzim. Nuhun saya tuh boga masalah wajah nuhun gitu. Nah gitu. Ada kini di mata wati. Kewetaan sekali wetan. Dilepas saya hujan kebelat satu oge. Ditambah. Dikaitkan ke Raja Mali. Dipapak kusuri beja. Putra Mekar. Hujai.
haya